Barsun Baraya Sunda hayu urang memulai basa reuskeun duduluran raketkeun babarayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang sareng Baraya Sunda Cianjur khususna kanggo anu Cianjur umumna kanggo sadayana anu di Jawa Barat. Abdi ti tim rengrengan Barsun abdi sadayana ieu aya ti tim rengrengan Baraya Sunda Cianjur bener-bener. Urang ngobrol-ngobrol sareng aranjeunna anu pemain Barsun. Khususnya mungkin ka sering anu dijadikan target banyak Pak Dedi, ya serta Pak Dedi Supriyadi, Supardi ya saran Pak Dedi Setiawan dan serta Pak Asep. Nah, abis teh berenaus Pak mengenai kumaha sih jantena yes kumpulan-kumpulan anu ngajankeun kumpulan Baraya Sunda Cianjur mengaksaan bade ngajelaskeun lah. Atur nuhun kana pertarusanana insyaallah kumados bade jualan gitu tanya. Ku ayeuna kumpulan kieu teh daripada ruang lingkup teu puguh oge dengan naon kitu nunggu umur kurang ngamanfaatkeun ilmu sasieun sabeuneureun anu barantos ditangkep gitu kan. Nya ayeuna sa teu acan dipungut kuno rahayu dicanakeun kawasan. Aduh, serpa eta Bapak. Hoyong salit-salit gitu tanya salit-salit meureun nepakeun gitu kan. Budaya Sunda supaya ulah katinggalkeun deui gitu banyak. Ya, saras margi ayeuna seueur pisan budaya-budaya asing anu lebet ka orang Sunda. Sehingga murangkali teh dina ngobrol ku bahasa Sunda oge ngaraos isin. Padahal eta teh bahasa urang sorangan. Berarti kudu bangga berarti karena bahasa Sunda. Bangga gitu. Terus lah terus. Kitu tah polarisme. Menurut Pak Dedi kumaha? Secara sama kieu anu sakumaha tadi tos dibeberkeun ku Pak Asep eta kawin resna. Namun itu sa gedeng eta teh kan diantaranya itu anu pemain atau napi pemeran itu terus di usia genep puluhan alhamdulillahnya masih aktif berarti ya. Namun kita aya oge bahwa riana itu guyonan bahwa kelompok itu anu disebut kelompok besi tua. Tapi masih bermanfaat. Jadi masih anak kelompok besi tua itu teh diupayakan hoyong aya manfaatna kamu balarea. Akhirnya saya bagempung kumacarana kepada kurang sanos baritos sepuh ieu tapi aya keneh kegiatan anu bermanfaat pikeun sabararea. Punten ieu di iraha berdirinya aya Barsun. Iya bisa berdiri saha sih sebenarnya teh biasa ngajarkeun di jadi Barsun teh kan dina bahasa Sundanya saya gitu. Nah, teh ieu saterus. Jantan anu ngadirikeun nya Barsun ieu teh jadi antawisna kan gempungan. Namun di dieu aya jejer anu nyiptakeun hiji gagasan atana kitu nyata di grup besi tua tapi besi tua anak masih kena rada anom gitu nya tadi kawitna nyata dadeng biasa atau maaf nih Bapak gue pemirsa keresan abdi sang rengengan pasukan besi tua ngadamel jadi satu kumpulan komunitas sekarang makin guru banyak veteran alhamdulillah ngajarkeun kumpulan jadilah Barsunnya Baraya Sunda Cianjur gitu banyak. Iya mengenai ku Pak Dedi Setiawan gitu ya. Dia sering ngajarkeun jadi guyonan oke banyak Pak Dedi gitu. Nah, menurut Pak Dedi kumaha? Pribadi sarup mah sami sareng dua reng-rengan tadi di Payung Pak Dedi sareng Pak Asep Suarman bagusnya. Pribadi sarup dina reng-rengan eta teh kelahiran mana tahun 60 nya urang teh Pak. Jelasnya. Hanya mah kalau sam dina pemerintahan mapan PNS teh dina kesadaran oge nya janten
Pak Guru Tilas itu teh Pak Asep Suarman. Oh, Pak Guru Tilas Pak Guru Tilas, Pak Dedi oge Pak Guru Tilas. Bu Pribados paminten sanes preman Tilas dadi oge. Terus Pak. Oh, jadi sadayana gurunya. Ya, jadi Pak Buron napak Tilas. Alhamdulillah. Jadi di Pak Buron napak Tilas teh tadi oge sasieun sabeunteun. Hoyong ngamuleh khususna dina basa Sunda. Sareng budayana, mandi basa Sunda teh sok sieun sok terus ku gingir ku dieu kase ku bahasa deungeun pikeun ka beureun para nonoman ieu teh teu apal kana bahasa Sunda mandi teu aya anu ngabewarakeun yen bahasa Sunda oge dina tata krama tata bahasa sareng sajabuna sabang dan simkuring saparakan teh sanes wae tiasa dan itu ku aya rasana cinta sareng leuteung ka budaya Sunda oge sajabe teh eta bangsa tika tebihan ngareunna nyantelkeun tari silaturahmi nyangkangkeun babarayaan jadi didinya teh ngareukeun duduluran ngaraketkeun babarayaan supados genteng-genteng ge ulah potong. Oh gitu. Aya harimau sepuman ieu ulah tikakeun jati kasilih ku junti. Aya teh rencana kanggo ngumpul ka sanes veteran gitu kan Ya. Naon sanes veteran naon aya guru mah purna nya guru-guru jadi satu kumpulan di dieu. Bari aya teh ngarojong ka dieu. Nah, itu sakumaha rencana kapayunan ari kahoyong mah nyaeta kitu. Ya, margi kieu. Pan ari tos pensiun mah beda. Cara menuju aktif. Oh, betul. Kadang-kadang seueur ngalumuk di bumi. Oh, Ya, iya, itu kan tah ngahindarkeun ngalumuk di bumi para musuh itu ieu akhirna bisi PIUKUN Dikun. Nah, adik ieu mah sudah sumpah buyon heureuy. Itu ieu sanajan bari mau pangitana aya oge nu nyebat aki-aki pugunyus. Aki-aki udah kok penting hiburan ngaleungikeun penyakit enggak datangkeun kesehatan. Jadi meureun kieu kaasah deui lah. Kaasah deui. Besok mah ayo diasah disimpen diamal dikeun meureun kaasah. Lagi deui nya. Karatan. Man belajar cika bayang, bayang, terus misalnya asap kena otak, oh itu kebayang tuh, pakai tinggal itu nggak syukur, netaran nanti jangan sama dirakunya. Alhamdulillah mena sapara kanca abdi nyukeun hatur beribu nuhun ka pemisahan aya di bumi oge anu aya di Jawa Barat tutulnya umumna mudah-mudahan abdi nyondong hoyong aya tina dorongan di sadayana supaya kelompok ieu nyata tina grup Barsun tiasa ningkatkeun budaya sareng memulai bahasa Sunda itunya mungkinnya kitu wae mungkin pemirsa begitu sakitu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hidup Barsun.